Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanyah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih kene tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita kawin jeung jurig iprit. Ayeuna kantun bagean anu ka 12 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Arjuna Ireng. Kangge Kang Arjuna Ireng ngahaturkeun reunuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng kawin jeung jurig iprit bagean anu ka 12. Kumaha salajengna? Para wargi sadayana sabot anu tiluan keur paungku-ungku sedengkeun di pipir imah katembong aya nu keur aclok-aclokan, boeh bodas semu koneng kalotor ngapulen kana sakabeh awak jeung sirahna eta mangkluk. Ukur beungeutna we anu katempo teh panonna anu dekok nempokeun ka sakur jalma anu araya di jero, sedengkeun tina liang para anu aya di dapur harita ngadadak aya nu bijil. Mimiti nama anu bijil teh sukuna ti heula lila-lila mah eta nu bijil teh ngajelegedeg jeung awak-awakna. Eta makhluk teh ari rupana mah siga nini-nini ngan beungeutna pikasieun, panonna bolotot, buukna rawa griwig, letahna panjang lel-lelan. Ngan anu matak aneh teh susuna teh muni gede sarta ngagayot aya kana sameterna. Gaya susuna teh gaya Sumedang, susu medal segede gedang. Aya deui Surabaya, susu badag rada gaya. Aya deui Sulawesi, susu lepet ka sisi. Aya deui Sulaiman, susu lepet ka nyaman. Susu lepet tapi nyaman. Tah ieu mah susuna susu Sumedang, susu medal segede gedang, ngagayot ka handap. Digle eta makhluk teh leumpang ka tengah imahkeun. Susuna anu gede teh oyag-oyagan sarta paadu persisna siga lato-lato kaulinan budak zaman kiwari. Sakabeh makhluk anu araya di dinya teh hiji oge eueuh anu katenjeun ku Badri, ku Nyi Otih jeung ku Neng Hilmam. Tong boroning dina kayaan keur poe kitu, cacakan keur caraang oge moal ieu katenjo. Da puguh makhluk gaib eta mah. Nu karasa ukur pating puringkakna sabulu-bulu we wungkul ku nu tiluan mah. Beda jeung Nyimas Layung Sari. Katembongeun kabeh oge ku Nyimas Layung Sari mah. Barang nenjo loba nu rek ngaganggu ka keluargana Badri gancan. Nyimas Layung Sari ngadeuketan ka Badri laju ngaharewos lalaunan. "Kang, ngalih ka kamar Kang. Garwa sareng burang kali Akang. Piwarang nyepengan kana panangan Akang. Teras Akang nyepengan ka abdinya Kang. Enggal Kang, ngalih Kang." Badri teu loba tatanya. Manehna geus nyahueun. Yen
lempangna Nyimas Layung Sari nitah kitu oge. Tangtuna oge aya hal anu teu beres. Anu matak tuluy bae Badri nitah ka anak jeung pamajikanana saperti anu diharewaskeun cikeneh ku Nyimas Layung Sari. Atuh akhirna mah tiluanana patungtung tuntun lempang nuju ka kamar. Ari kitu teh mah da bebuhan poe. Lain teka tempot teh jaba punten lian teka tempot teh jaba can apa lebah-lebahna anu matak ditungtun ku Nyimas Layung Sari da manehna mah geus bisa nempo najan poek oge. Sanepina di jero kamar Nyimas Layung Sari ngalesotkeun cekelanana tina leungeun Badri. Tuluy manehna ngaharewas deui ka Badri. Ayeuna mah langkung sae akang sareng keluargi karo lembe omatnya ulah kaluar ti ieu kamar sateu acana hurung deui lampu Kang. Ayeuna Nyai bade ngaregsekeun heula perkara anu di luar. Aya anu teu sukaeun geuning akang aya di dieu teh Kang. Sanggeus kitu mah Nyimas Layung Sari teu nungguan Badri nyarita. Tuluy beh manehna ngoloyor keluar ti eta kamar. Harita Nyimas Layung Sari lempang nuju ke tengah imah. Di tengah imah geus nyampak budak leutik anu tadi nyabak kaneng hilmah teh. Huntuna nyangereng waktu nempo aya nu datang teh. Nyingkah ka ditu. Tong ngaganggu manusia sia, nyingkah. Nyimas Layung Sari netep seukeut ka eta budak leutik. Najannya oge dina kayaan poek mongkleng buta Radit, tapi ku Nyimas Layung Sari mah bisa katenjo jelas eta budak leutik teh. Eta budak leutik teh diusir teh kalah mingkin nyangereng we huntuna. Panona ngaradak burahay beureum. Sorot matana ngandung kambek anu pohara gedena. Punsat. Wush. Ngadadak kalayan teu loba cacarita. Tuluy eta budak leutik teh jiga nu hiber ngarontok ka Nyimas Layung Sari. Tapi ngan sakilat Nyimas Layung Sari ngagebeskeun buukna anu panjang ngarumbay ka lebah anu rek ngarontokna. Wash judak. Celeng kuliti. Budak leutik teh ngoceak, awakna ngaceleng ka tukang laju gugulitikan. Si budak gegerungan dina bahamna kaluar ciduh beureum anu geus pacampur jeung getih. Sabot keur kitu ti lebah dapur ka tembong aya nu datang lempang ngadigle bari gegereman. Horeng anu datang teh makhluk anu turun tina liang paratea nyaeta pangawakan nini anu susuna ublug ablak nu jiga lato-lato teh geuning pamirsa. Barang geus deukeut ka lebah nangtungna Nyimas Layung Sari. Eta nini teh ngarandeg. Panona gular-giler red ka budak leutik anu harita keur nonggeng bari gegerungan. Tuluy malik neuteup ka Nyimas Layung Sari. Panona bolotot huntuna kekerot. Dinaonkeun anak aing teh sia? Cek eta nini. Nyimas Layung Sari ukur imut nempo anu keur sesentak ka manehna teh. Ai kalah seuri sia juri. Jawab sia juri. Sing horeng eta nu datang teh Taya Lianti awewe gombel teh indungna budak leutik anu cikeneh nyerang ka Nyimas Layung Sari. Budak anjeun geus kumawani ngaheureyan manusia apingan kaula. Jadi geus sakuduna menang pangwarah ti diri kaula. Tembal Nyimas Layung Sari tandes. Ai edek oge aing anu ngawarah anjeun sabab geus kumawani nyicingan tempat kami deuleu. Wewe gombel muncerang. Naon hak anjeun ngalarang manusia cicing di dieu? Apanan ieu teh tempatna manusia lain tempat anjeun jurig barakasakan? Nyimas Layung Sari teh eleh merong.
teu bisa kitu. Kuring anu pangheulana cicing di dieu deuleu. Jadi ulah aya nu nyicingan deui salian ti bangsa kami deuleu. Ari kitu mah atuh barengan we ngeusianana ulah teuing silih ganggu. Teu bisa. Sok garandeng deuleu manusia mah, sok pating jerewet jeung pating kocea gandeng. Nya atuh ari kitu mah ayeuna anjeun hayangna kumaha anu jelas kuring bakal ngaragangan lamun aya nu wani-wani ngaganggu ka eta manusia. Kurang ajar. Rek ilu biung anjeun kana urusan kami. Rasakeun sia juri. Benesat. Eta wewe gombel teh narajang. Kuku-kukuna anu sareukeut rek nyakar ka Nyimas Layung Sari. Wush. Nyimas Layung Sari teu cicingeun. Gancang manehna ngagebeskeun deui buukna. Wut, war, judak, cungkel. Wewe gombel ngoceak tarik pisan. Awakna ngacungkel ka tukang. Sarua jeung anakna manehna oge balboran ku getih tina bahamna. Sabot keur kitu gegag ti tukangeun Nyimas Layung Sari aya nu leumpang ngadeuketan. Kurang ajar. Kumawani andika nyieun kaributan di imah kaula deuleu jurig. Genderuwo anu tadi aya di teras imah hari teges ngapedega tukangeun Nyimas Layung Sari. Can oge nembalan di belah kamar mandi. Katembong aya awewe keur esod-esodan. Bajuna bodas, buukna panjang ngagangsar nepi ka ubin. Beungeutna sepapias, sakurling panonna hideung nyamperkeun oge ka tengah imah. Ngadeuketan ka Nyimas Layung Sari. Sadar musuna leuwih ti hiji, Nyimas Layung Sari jadi leuwih taki-taki. Panonna rancingeus ngawaskeun sagala gerakan anu aya di sakurlingeunana. Kurang ngajar. Kumang wani nganyanyeri pamajikan kaula deuleu. Genderuwo pohara ambekna sanggeus nenjo wewe gombel anu jadi pamajikanana keur ngudupruk bari balaboran ku getih. Kaula moal nyieun peta model kitu. Lamun aranjeun teu miheulaan rek nyerang ka kaula. Cek Nyimas Layung Sari malik nyentak. Kurang ajar. Andika geus ngaganggu ketenangan keluarga dewek di tempat deuleu. Teu kudu nyarita kitu. Leuwih hade. Aranjeun ayeuna geura nyaringkah ti ieu tempat. Lamun teu daek bakal diburak-bari ku kami. Atawa kieu bae pek aranjeun caricing di dieu. Tapi masing-masing bae ulah saling ganggu ka bangsa manusia. Nangarti andika genderuwo. Cek Nyimas Layung Sari. Ngadenge kitu eta genderuwo beuki ngakedur amarahna. Manehna asa ditangtang ku Nyimas Layung Sari. Najan kumaha oge dirina ngarasa yen manehna jeung balad-baladna anu pangheulana aya di dinya teh ayeuna rek diusir kitu bae ku nu sejen anu anyar datang. Rek kumaha oge moal narima. Emok, serang emok. Genderuwo mere parentah ka awewe anu tadi esod-esodan ti kamar mandi. Jurig emok ngaranna teh. Ngadenge parentah ti gegedugna, bunesat be. Kata jurig emok teh ngarontok ka Nyimas Layung Sari. Najan nya oge leumpang nangesod, tapi tetela bisaeun hiber jurig emok teh. Nempo aya serangan, Nyimas Layung Sari gancang ngagiwar ka kenca. Bunesat los. Jurig emok ngadon-ngarontok angin. Tapi teu ngajalongjong da pugu awakna ngalayang. Gancang jurig emok malik tuluy nyerang deui ka Nyimas Layung Sari. Bareng jeung eta wewe gombel anu tadi ngacongkeng teh
geus hudang deui sarta ngayakeun serangan oge mantuan jurig emo. Leungeunna rek nyakar kana badan Nyimas Layung Sari. Kuku-kukuna nu harideung teh katempos sareukeut pisan, pating siriwik suat siat. Sadar aya serangan ti dua arah, Nyimas Layung Sari teu ngagiwar ayeuna mah. Tapi manehna oge hiber pikeun nyingkahan panarajang lawan. Awakna ngalayang, buukna nu panjang ngarumbay. Katembong ngagoeng nyapu kadua makhluk anu nyerang ka dirina. Geleber wudu des Wewe Gombel jeung jurig emo pating jarerit. Awakna maraceleng sanggeus beunang kasapu ku buuk panjangna Nyimas Layung Sari. Sabot keur kitu nalika Nyimas Layung Sari karek rengse pisan ngayakeun serangan balesan kanu jadi lawana. Dina kayaan anu can siap sapinuhna ngadadak harita aya cahaya beureum anu ngabelesan nembrag kana tonggong Nyimas Layung Sari. Berasa hus brek. Nyimas Layung Sari nu keur ngalayang teh jadi ngolembar awakna kadorong ku kakuatan cahaya anu nembragna. Kolemar kabau. Rasakeun sia jurig bika lebau. Genderuwo seuri ngagak-gak nempo musuhna ragrag teh. Horeng cahaya beureum bijilna tina leungeun si genderuwo anu geus ngabongohan ka Nyimas Layung Sari. Nyimas Layung Sari ragragna nangkuban, tonggongna asa copong, tulang-tulangna asa parotong. Menang sajongjongan mah manehna cicing bari ngarasakeun kanyeri anu nyaliara di rasa kujur awakna. Tapi teu lila kituna teh. Tuluy Nyimas Layung Sari muniang hudang mun corong molotot ka genderuwo ku teutepan anu kacida seukeutna. Tetela teu nyangka jalu teh geuning teu nyatria ngalawan awewe oge nepi ka wani ukur ngabongohan. Heug cuy. Nyimas Layung Sari kumecoh nyiduh kana ubin. Najan hatena mah ngaheab panas ngadenge carita Nyimas Layung Sari anu sarupa kitu. Tapi eta genderuwo teh seuli deui ngagak-gak. Rasakeun sia jurig bikang eta balukarna lamun ilaing ilu biung kana urusan dewek deuleuh. Kaayaan di luar imah masih kene siga tadi. Hujan candraat, gelap jeung guludug beuki kerep bae kadengena kawas mirig anu keur tarung. Sawatara eta di kamar Nyi Oti jeung Neng Hilma. Sawatara eta kaayaan di kamar Nyi Oti jeung Neng Hilma geus sarare pangarusieun sarta beuteung anu seubeung jigana mah ngajadikeun duanana tarereh kana talibrana. Badri wungkul anu katempona masih beunta teh ngadenge sora anu brag-brig-brug di tengah imah. Badri ngarasa yakin yen pangtuna oge eta teh Nyimas Layung Sari anu keur parasea hoghag jeung bangsa siluman anu nyicingan eta tempat. Ngarasa hariwang jeung salempang kana kasalamatan Nyimas Layung Sari. Gancang Badri diuksila panonna peureum hatena munajat ka Yang Agung ngadoa kanu makawasa nyatana ka Gusti anu murbehing ieu alam. Menta diraksa tur dijaga tina sagala rupa perkara anu bakal nyelakakeun ka diri kulawarga katut kanu balager ka dirina. Sedengkeun Nyimas Layung Sari anu keur adu hareupan jeung genderuwo. Lempog genderuwo jeung serikeun ka dirina teh Nyimas Layung Sari atuh muncak amarana. Katembong manehna ngagibrikeun awakna dua kali. Gepeg.
gibeg. Sanggeus ngagibegeun awakna ngadadak wujudna jadi robah. Badana tisamet bujal ka handap. Jadi buntut orai anu kacideg gede tur panjangna. Sedangkeun buuk dina sirahna anu tadina sakitu hideung meles bari semu galing muntang teh salin jinis jadi mang pirang-pirang orai hejo jeung orai welang anu pating perengkel. Barang nenjo Nyimas Layung Sari robah wujudna eta genderuwo pohara pisan rewasna. Awakna undur-unduran ka tukang. Rek teu kitu kumaha? Sabab ayeuna mah manehna wawuheun pisan jeung apaleun yen saha makhluk anu kiwari keur di sanghareupanana. Hayo, ayeuna rek nyerang mah hei. Burangan, hayo nyerang deui sia ka kaula. Nyimas Layung Sari neuteub seukeut ka genderuwo anu keur undur-unduran. Ampun Nyimas, ampun. Kakaula, tunduh kakaula teu nyao yen ieu teh anjeun. Ampun Nyimas, ampun. Genderuwo ampun-ampunan bari rengkuh nyarita kituna teh. Syukur ari anjeun geus wawuh mah ka kuring. Sok ayeuna mah geura nyingkah ti dieu. Bawa tah sakabeh balad-balad anjeun. Kosongkeun ye imah samemeh kuring rebah pikiran. Gancang kaluar ti ieu tempat. Nyimas Layung Sari nyentak sorot panonna seukeut mencerong ka si genderuwo. Anu disentakna ngelemes teu wani males neuteub. Pangna kitu teh sabab si genderuwo nyahueun pisan yen anu ayeuna aya di hareupeunna teh lain lawaneunana, lain tuuntupan tapi manehna nyaho yen eta teh anakna Nini Sawitri, Ratu Siluman Orai ti nagri Nagin Setra. Lamun teh mah ayeuna manehna maksa ngalawan, geus tangtu lawanna bakal ngirimkeun pasukan pikeun nyerang ka dirina. Sedangkeun ari manehna mah teu boga balad. Komo pasukan mah teu boga. Nu matak nu mawi hulu botak katinggang awi. Pikeun si genderuwo, pikeun si genderuwo leuwih hade ngelehan, batan kudu perlayat teu puguh-puguh jadi musuh diserang ku musuh baladna Nyimas Layung Sari. Tapi dina kayaan keur kitu ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seep keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang secamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.